Oke. Pada inti nama mengabdi kan dengan jalan masing-masing. Cuman meren di BPD nya kembali lagi itu kan pada dasarnya abdi perlu belajar, perlu pangrojong teh amang minimal pidoa itu dah Amin. di sararea lah gitu. Iya. Dalam arti dah abdi ge namun teu aya rojongan pada kacida teu punya daya nih usaha Oke. gitu. Nah, sebagai closingnya iya mah ya pertanyaan terakhir. Jadi harapan kedepannya ya setelah mau terpilih atau tidak terpilihnya jadi BPD kumaha tah mah? Ya kalau terpilih innalillahi Heeh. innalillahi teh amun cek aya kisah sahabat Nabi mah ketika terpilih jadi pejabat teh lain alhamdulillah innalillahi karena naon berat tanggung jawabannya akhirnya tah Iya. lamun cek dina nya carita-caritaan para ulama para guru-guru urang mah kan ada yang teu boga tanggung jawab teu boga harta mah los dihisab teh gampang aya urang mah ditanya maneh teh jadi BPD teh engke teh naon sih teh biawekeun teh beunang naon beratan urang gitu kan innalillahi eta lamun ieu kan tah terus lamun dina diukur abdi pribadi mang katakanlah terpilih nya antara innalillahi jeung alhamdulillah we. Alhamdulillah dalam arti urang punya kesempatan untuk berbuat lebih luas lagi cakupan cai kekuatan nanti pengabdian urang beramal teh mungkin bukan hanya di RW Hungkul tapi untuk kepentingan masyarakat oge gitu kan eta alhamdulillah innalillahina urang berat tong boroning urang jadi pejabat jadi BPD ya jadi sosok kepala rumah tangga kan tidak berat orang pabeulit ngurus rumah tangga gitu bener abi mah urang ge lieur hirup keur kokorehnya mata pencaharian koreh-koreh cowok kadang aya kadang eueuh budak ayeuna kan urang lagi budak tanggung jawab itu ayeuna urang dipasrahkeun tanggung jawab anu cai kekuetan dapil umat RW sok sabaraha ayeuna lamun sa RW aya 100 kakak geus 400 orang 400 orang teh menitipkan harapan iya pasti urang supaya ieu emang enak engke teh meureun urang di akhirat teh ku 400 orang ieu teh nah urang aspirasi teu diteruskeun berat urang kan gitu urang keur kuliah ayeuna keur nyieun skripsi ya tanya lieur tambah lieur deui tapi meureun cek eta ge kan Allah mau mere sesuatu di balik kesulitan eta ge aya kemudahan urang mah percaya dirinya kemudahan naon meureun engke aya bantuan lamun saeuna tidak terpilih ya alhamdulillah urang bebas dari tanggung jawab eta beban eta gitu tah ayeuna mah nyerahkeun we ka Allah kumaha garis tangana nyerahkeun kepada masyarakat pemilih percanten ka abi mangga ante da percanten da teu ngaruh urang da urang tetap hirup mun amang percaya ka urang tetap hirup ngeureun justru urang salamet engke da mah beurang tah lamun aya bagian memilihnya ieu mah bahasa lucu bahasa komedina lah gitu lamun terjadi pun ya tetap we urang mah selama aya kesempatan mungkin urang ge bisa memberikan masukan atau bisa berperan di kiprah urang di tengah masyarakat kan tidak dalam artian teu kudu jadi BPD oge bisa seperti ayeuna urang ngajeng amang lah gitunya urang babarengan dina seni budaya kepentingan kemaslahatan masyarakat kan tidak harus jadi BPD atau jadi petugas di desa gitu ge sami kan dengan masing-masing bagian nah lamun teu kapilih nya enjoy deui we urang mah urang bikin konten urang kesenian keun wae ada eta gitu gini artina teu terbebani urang kudu lolos ka teu da udagan urang mah pribadi mah nya kenal urang jadi anggota BPD ge lieur mah ari urang loba nu ngamusuhan ari urang loba nu nyiksa mah gitu mending jadi rakyat biasa bebas eueuh tanggung jawab amang ayeuna jadi pelatih da baru udah tanggung jawab amang bang gitu Mang abi teu bisa kumaha ieu cenah bimbing. Ya, jadi tanggung jawab na gede oge. Mun teu bisa jadi goreng urang ieu anu beunang. Kolotna jadi ku ieu teh kumaha ngalatih teh tebal-tebalik lah. Ya lah pada intina mah closing statement mah nyanggakeun ka para wargi sadayana ka masyarakat khususna Cai Kekuetan meureun teu semata-mata ngadukung abdi panginten teu digerakkeun ku Allah mah berarti kan abdi aya bagian eta pilih sesuai hati nurani percanten mangga henteu nya mangga sawios gitu eta dalam arti ya
nya meureun supaya terpilihnya hayu sarangan gitu. Orang dilepas teuing mentang-mentang terus dipilih. Los we nganggap urang teh bisa padahal da urang mah gitu bisa gitu. Nya silih geuingkeun, silih kawal. Nah, adi ge jalmi biasa nu lepas diri kesalahan pasti aya wae salah lepat nama gitu nya. Dalam artian meureun kieu we lah ayeuna mah da disebutkeun teh maju mentok mundur mentok urang teh mah gitu. Non paribasana mah hareup jurang tukang longkrang non jungkrang gitu ya gitu we nama pangitannya nu penting mah tetap semangat amangna amin jeung sehat ras we intina amin gitu. amin Tah nginten etap beureunya pamaparan ti anu namina anu sok dipanggil Kang Adi nami lengkap teh saha teh Nurdin Mulyadi RD KTP Nurdin Mulyadi alias Mang Adi, Kang Adi dan sebagainya. Jadi di bergerak di bidang banyak organisasi nan wae sih, Mang teh. Abdi aktifnya sabiosna di NU Nahdlatul Ulama. Tuh, NU kaponggoran di IPSI, di Rapi, dieu nya kajurung resep lah kumpul-kumpul teh duduluran gitu mah gitu. Jadi segala organisasi mah di lebetan gitu. Tapi da meureun ketika suka dia nggak salah jadikan itu yang ngiring gitu matak kukituna oge kuantun oge jadi calon anggota BPD karena punya background pengalaman yang sangat luar biasa sekali dari organisasi kan gitu tah panginten itu tah anu hasil pemaparan mah eta mah biasa nyerahkeun ka tanggapan ti masyarakat sadayana anu nonton ieu nya nyuhun pidoana panginten tah. Nah, gitu eta mah rojonganana panginten tah. Da urusan milih tidak milih mah hak araranjeuna kitu nya. Selesai tah kitu hungkul panginten nya atos sakitu heula. Siap di channel Sagalur Ranceekek Sampurasun. Rampe.